Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten Ibu sateacana abdi bade ngarewong waktos Ibu sakedap. Mohon mangga aya peryogi naon? Muhun Bu, jadi kieu. Periogina abdi bade ngajengkeun pertarosan ngeunaan profesi Ibu salaku ibu rumah tangga. Oh, mohon mangga. Muhun langsung we kana pertarosan anu kahiji. Naon anu ngajantenkeun Ibu langkung milih janten ibu rumah tangga? Ibu langkung milih janten ibu rumah tangga kumargi ibu hoyong ngabimbing ngadidik putra-putra ibu. Oh, muhun. Kunaon Ibu henteu milari rencang supados Ibu aya nu ngabantos janten henteu capek nyalira nyepeng pidameleun di bumi. Alhamdulillah salami ieu masih keneh kacepeng asal urang nagesit insyaallah tiasa kapidamel. Oh, muhun. Saha anu ngajarkeun Ibu dugi ka tiasa nyepeng sagala rupi padamelan teh tiasa ngabagi waktos henteu dugi kateteran. Nya tangtosna sepuh ibu anu ngajarkeun ibu nu ngadidik ibu ti alit dugikeun ka ibu dewasa. Di waktos iraha Ibu nangtukeun Ibu langkung milih janten ibu rumah tangga. Eta tos janten cita-cita ibu ti kapungkur. Ibu hoyong ngalereskeun putra-putra ibu sareng caroge ibu supados langkung kaperhatoskeun. Di mana Ibu kapungkur linggih teh saparantosna enggalan rumah tanggi sareng caroge Ibu? Kapungkur ibu kantos ngumbara di Kalimantan. Tebih ti keluargi mung paheyeuk-heyeuk teh sareng caroge ibu we. Kumaha karaosna salami ieu Ibu ngajalani profesi Ibu janten ibu rumah tangga teh? Alhamdulillah disyukuri, dinikmati ibu tiasa merhatoskeun keluarga ibu. Oh, muhun rupina cekap sakitu we pertarosan ti abdi hatur nuhun parantos ngaluangkeun waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mangga sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.